RT euy. Beneran teh euy. Emang borok cageun. Alhamdulillah. Teh. Kalau batuk lah. Kumaha? Bejana RT butuh motor. Oh, kebeneran. Boga gitu tawar ieu. Naon atuh tawarkeun? Lain tawarkeun. Motor nangis aya. Oh, Pokokna mah sip. eta teh motor. Motor. Komplit pokokna mah. Kurang mah ieu. Ai ka maneh teh kamari teu bener. Ayeuna sok sieun teu bener deui. Nu kamari. Ayeuna beda deui. Oh gitu. Lah saya mah hirupna model bunglon. Tadi tuh ka dieu. Tadi ka dieu. Asli ya teh. Asli, nu penting aya duitan teh. Motor naon mah? Lah pokokna motorna mah merek anyar teh euy. Heeh. Tapi ieu mah Tapi mulus, kumaha? mulus keneh. Mulus. Soalnya kan motor anyar. Oh. Ngan pada kieu teh. Si motor ieu teh sabelahan teh euy. Maksudna? Komplit nama teh. Kan sabelahan. Iya. PPKB aya. Urang mah. STNK aya. Heeh. Komplit motor mah. Lain pan tadi teh nyebutkeun teh sabelahan. Ai uing mah mu urusan biasana lamun nu sabelahan nya aya BPKB, eueuh STNK. Aya STNK, eueuh BPKB, tak uing mah mu. Teh, ieu mah BPKB aya, SNK aya. Komplit. Tapi tadi nyebut sabelahan, penasaran urang mah. Motor aya teu? Aya di hareup. Dareup. Sabaraha kira-kira hargana mah ulah nu mahal teuing da eueuh duitna ge. Murah teh lah. Murah teh sabaraha? Pada ieu mah KRT, jeung motorna anu emang saya, gitu kan. Manehna kebenaran butuh duit. Paling kana 3 juta setengah lah. 3 juta setengah. Tapi hade eta teh motorna mah. Mulus teh, komplit. Bisi nyebut sabelahan teh ayeuna mung wing mah. Henteu teh, komplit. Ayo tuh ayeuna mah wang tempo atuh. Ayo teh, kela nginum heula teh aing. Haus. Ayo. Deukeut sadik deui. Nah, ieu bedug. Ayo, ayo koko. Si mana teh apal. Teh. Tah, Mang, ieu motorna, Mang. Ieu motorna, Mang. Tah, eta. Layan sakieu mah. Layan sakieu mah. Bener eta hargana teh. 3 juta setengah. 3 juta setengah, Mang. 3 juta setengah. Tapi bejeuna harga sakitu mah. Moal bisa kurang deui. Moal, Mang. Komplit, Mang, ieu mah. Komplit, Mang. Sebelahan. Lain eueuh SNK, Lain. Araya. PPKB aya, SNK aya. Sip. Jadi nu ieu Lain, Mang. lain kumaha maksud maneh? Anu ieu? Ieu, di mana ge aya motor anu ieu. Maksud sabelahan teh kumaha aing mah teu ngarti, betundukeun ieu. Mang. Salah tuh ini. Sabelah beca, Sabelah motor. Astagfirullahaladzim. Mikir atuh sia teh. Manya RT dipake ieu. teh amin meunang. Amun motor ieu mah berduaan. Dihareup hiji, di tukang hiji. Ieu mah dihareup di luar. Di tukang bisa duaan. Sok geura maneh naik. Ieu ngeureun RT teh geura. Dia mah dihareup aya nu numpakan. Ieu tuh. Bu RT di dia. Mikir atuh sia teh mikir. RT ge bere motor ieu. Tuh teh kelurahan make kieu. Ame asup mau beas teh sembako. Sebako.